Itu malam Salasa aing teh bagian ronda. Tapi ieu batur eueuh nu datang hiji ge. Gusti nu agungna pada kesel kitu ieu teh pada hujan. Oh, akbar teh ya hidaguan we sugan aya batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ampun teuing cager. Alhamdulillah. Tas museup, dilebak di si RT. Dilebak. Kacaan. Oh, sok atuh diuk-diuk alhamdulillah aya batur. Aduh. Alhamdulillah ieu teh bagian ronda. Oh. Kan batur can datang. Gitu. Kai teh nanyakeun kumaha hasil museup. Boro-boro. Ini orang, orang mah. Astagfirullahaladzim. Tah ieu teh ceuk urang mah salah eupan. Tidak nama. Tidak ada karena batur mah biasa pun mareunang. Batur mah Mareunang, batur mah kurang lucu teu meunang. teu meunang pisan. Oh, nya teu bisa kitu nya. Teuing beulet teuing kumaha dina masalah museup. Tah ieu teh ceuk urang mah tina masalah eupan. Ceuk urang mah. Ting. Tah urang ilmu museup mah. Bukan sok akang boga resep. Aya urang mah museup mah tarangan ilmu boga. Gitu. Gitu. Jadi kieu ieu nya kapalang teuing urang ngariung ngaronda ieu sakalian. Boga kulawarga dia mah boga pemajikan. Marihan. Boganya Boga. biasa lain jama hirup. Anak biasa. Ayeuna kieu elmuna lamun isu kurang arek museup tah tipeuting tempo sare pamajikan teu pira Pamajikan. sare gitu lamun sare na nyang hulu ka kidul gitu nya berarti urang isu ngalungkeun useup ka belah kidul gitu sok sanajan belah kidul eueuh balong Baik. gitu Tah pamajikan urang mah. Yang halusna sok kulon. nah berarti isuk nganclong ka belah kulon gitu insyaallah lauk mah Kebenangan gitu. Aya saran. insyaallah lah pokokna mah ilmu eta teh gitu mun aya sare teh rupa-rupa gitu nya aya nu nyong hulukat aler aya nu nyong hulukat kulon Benar, benar. asal dicobaan isu cobaan isuan langsung kan lamun pamajikan itunya tengah hulukat aler tengah hulukat kidul sare na nang sarak tah Osok. Sok pas nangkarak gitu. Tah. Pamajikan. mani tong teuing tulus museup isu Kudu kumaha? nganclo mah di dinya we nu deukeut gitu insyaallah lah Klong. Jom, tok masih make babandul. Karti, Benar. cobaan lah pokoknya mah. Janji ilmu ieu dicobaan nu geus mah gitu. Jadi loba nyorang gitu. Alhamdulillah lah, aya nu teu meunang. Aya. Ya loloba nama nu geus gitu. Gitu. Kaberhasilan teh ya kurang deh lah cobaan gitulah cobaan isu cobaan Keneh. rencana isu mereka balok ka walungan Balok. Bulat. ka balok belah halus da urangnya kamari nyobaan ini lagi sila tarang museup berarti ngakalayan eupan di mana digalai poe Sabtu inget teh jam 7.30 poe aja teh. Setengah poe. Isuk meureun jam 7 mah. Ya panjang apa aya urang mah. Gitu. Begitu digalayan di imah, da eta lauk ceuk urang oge. Ting salebrutna ti balong nyampeurkeun Ka imah. ka imah kana panto. Begitu plong panto teh cenah Kang iraha museup. Berarti bakat ku alus-alusna teh Alus ramuan. ramuan alus. Kitu dah. Sok eta malaksanakeun lah. Iyalah arek
pokoknya melaksanakan itu gitu. Urang menang menta aya 2 sisi mah gitu. Arek ditempuh dina posisi pamajikan tah engke Dah pilihkan lah. Pilihkan. Sok eta mah kitu nya da. nya Urang kita rek keliling maksud teh. nya lah. Heeh. Mohon ieu kana pencerahanana Dah gitu mah. Heeh. arek dicobaan resep ieu muga we berhasil Heeh. nya. Jom laksanakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.